lapar itu vlognya. Anjing kasihan euy. Anjing ang magdieu lo aing minum di aing teh. Aduh aing minum di kayak penasaran itu euy. Cobaan lah. Ngajak ke sawah teh nah ya tepugu tujuan yang ngedahareun bos. naon tomat buruk ya halo Mantap. asem Suang neangan nangka we non. nah Nangka bos. di mana tuh Neangan we. Sigana di dieu tah biasa aing sok neuleut teh tah. mana Tah di pasir. Ya bos deket. nah panas poe kieu bray Anjing aya hiledan. siapa bodoh tomat buruk yang guys 6 lah be cong ngalah be di panas poe kieu urang hayang nangkan nu amis-amis Capek aing gawe teh. Harese enak teh ngan gawe teh. Teknologi ayeuna mah. Segala HP. Aduh. Aduh. Geus adzan deui euy. Aduh, buru lah. Ieu geus jam 4 asaran lah. Gawe deui. Bapak itu tuh. Pak kena eta Hoi. Mari manu kamari teh nya. Kamarana. Alu ku bantuan ka dieu. akilan akuan aing kulin heula Ayo Pak. Pak dadah Pak Anjing atuh jig lah. Asal ulah maramok di wae lah. Mana nangka teh? mana ieu nangkana bray udah jangkung Katu mana naik lah. buru naik Bisa mana ieu mah bos. Mana lah buru Buru aku bisa naik. Mana naik lah. Cek nu ngarit. Sugana bisa nah naik. benar cek mana nih tah ayeuna mah temenang hantu kudu bisa ngalah maka asik Punten A. ya mangga Ngaritna lami keneh tuh. Margi pangalakeun heula nangka sakedap. oh mangga dan terus sakedap ujian terus beres paling mana nangkana Eta caket tah. oh mohon sok jadi pangalakeun Ayo tuh. ayo bango kok lama ya Duka situ lila pisan yang naik. pisan yang melapar ya kok madaikeun tuh nangkana itu bayah nih itu paling payun paling luhur oh sok kayak dibagi dua lah bro wah kok bro kilo
Oh, gimana itu? Itulah pemeran. Wah, Manghirup kene. Ah, nyemur. Aduh. Sok kagak bang. Lain leueur can hujan padahal. Bawa anak guys, kita santap. Ah, lama lo. Aduh. Aduh. Ya ku mamang belah we. Lawa emang ya. Ah, ribut ya. anjing. Wah, sengit mah, boy. Sengit kadu. Wah. Ya. Wah, mang dah nya. Iya ya. Lah, mang mek balik we lah. Ya, Emang. segera istirahatnya, Mang. Hampura urang ngagawekeun. Bah, ya Mang sing salamet. Nuhun mang. Tong deui, Mang. Baik. Makan nangka kita, guys.